lain agul ku payung butut urang teh nyale lamun panen keur panen malah isukan teh urang teh ka Ujung Jaya diteraskeun ka Memprawah rupiah manorak teh kalongok-longok baut penting teh keun meta goreng mah mobil goreng ge kewajiban tadi mah dicarekan kuring teh ku pamajikan kumaha cenah rek ka mana cenah geus cakap cikih dewe teh teu nyahoeun deui maneh kan rek panggung sing teh ka mandapa apaeun rek ngeudut panggung sing teh di ditu ti Abino di mandapa Los cenah isukan mah tong ngeudut panggung aing saputing mah undut-undut cek pamajikan tuh sapiah dia kelas mana juga sudah ketika ditahun namun garareng itu nuhun atuh ku ayeuna pangangkir panopi sareng ibu urang tiasa patepangnya tiasa patepang paketung labung pajongok amprok sareng masyarakat Mandapa bapak kubu aya widi urang teh tiasa manggung di dieu tanpa izin ti mantena pamoha bisa Bapak polisina, Bapak dan ramilna parantos aya widi urang itu kasadayana pihak dari orang atur ke nuhun itu bukan yang hiji atur nuhun kasadayana aya dulur aya lain tah teh aya dulur urang ina aya pokona lain hiji dua dulur mah kabeh teh rekan paduit zaman reformasi obat zaman nu aduh hayang kapuji obat loba nu parput orsi loba wadah tanpa hayangnya anggeun akibat harga naik ke usum rakyat mah asakat tekek sarerea kitu kata lumatak tong alempe anggur sing loba kadae naon deui sanajan keur monete ada ujungna ulah rek loba ngaponer usahakeun ulun ngetan ngidul ngaler supaya henteu kateter sanajan harga mahal hargana mahal ulah rek dipake arang sanajan teu boga modal etanea rizki anu halal siapnya si waspada kudu ulah karayu kagoda komunu narkoba etanu kitu mata hari anak hayang turun 7 botol kita paling hiji dan tinggal genep hari hayang sing parugu eta kuring boleh ngarep hari anak hayang eta genep eta modal hiji dan tinggal 5 modal kuring boleh ngarep ari palai ameng ka bumina hayang pengen tinggal 5 maot hiji dan tinggal 4 aya hayam maot palai ameng ka bumina eta hatete berarti dibelah
yang keriji dan nyesa ilu terus ate tempat titi belar sepak hayang baik mimil hiji ya tinggal dua sana jana yang mimilu etahan silun untuk dibawa sana tinggal dua pai hiji tinggal paina iya ai beak tun pola teh ngawih teh geus kemana tuh coba na padu bebas besan aing mah nah heueuh ieu teh lamun seni zaman baheula mah geus payu bae pakadu payu kaduit ya mun dieueuh ka nyaho mun di aya anak hayam turun 7 sampai ayeuna pae hiji geus kajeun heuh eta teh kasar katai-tai hayam disebutan teh eueuh deui sajabana ti kitu ngawih kitu lamun nyebut tai kasar kudu naon hayam erek tai erek podo nya ulah we da nguruskeun tai hayam di panggung mah keun bae tibatan ngarugikeun batur mah kejenteng salah ngomong nukieu sepira kina tai kana waduk ini jadi pasea sia mah lamun erek nguruskeun hayam kieu je naon hayam jago hayam bikang hayam jago ayam jago jeung hayam bikang kabeukina hayam jago nah eta mah sindir balida itu cuma ya heuh aya kitu aya hayam bikang kabeukina hayam jago ari ceuk maneh hayam bikang kabeukina naon tadi dia tadi mana kabeuki hayam mah kabege hungkut teu jago ge beukieun hayam bikang mah eta mah beukeun sata kapaksa bongkok sia teh paksa naha kapaksa kada diudag-udag kunaonna ku jagona bikangna aduh segala rupa oge tuh batur maleh buh main bola na buh pendidikanana didukung ku pemerintah teh hari seni mana sugan diganjar 1 juta eueuh libarat urang cing kreatif masing-masing ada batik itu mau ayeuna mah seni da eueuh bapaan lamun eueuh bapaan teh mah ayeuna teh baheula mah urang teh pan diatur teh ku bapak-bapak kebudayaan kebudayaannya bapak pendidik kebudayaan anak bapak kasih kebudayaan anak ayeuna mah sakalieur kuring usul oge kumaha ieu Pak ayeuna prihatin seni cenah hareup teh ayeuna mah masing-masing we cenah sing kreatif tuh nya rek kumaha geura diapilainkeun we kaayaan seni ayeuna keur prihatin di anak terekeun untung we urang mah ayeuna bisa manggung berang peuting nya bener da baheula mah aduh ku bapak-bapak ge akibat ku barudak diraributkeun seni teh ukur berang-berang ngabungkul menang jeung peutingna seni we nu teu mais teu meuleum ka babawa tungtung teh nya ka babawa heuh da barudak nu ribut mah barudak nu digelukeunana seni nu dieureunkeunana da otomatis seni nu dieureunkeunana anu mata teh baheula urang keur hari aya panggilan di Bapak Kapolres keur hari ulang tahun Bayangkara usul urang sakuat tenaga di pasar lama dihadiran ku Ibu Bupati ku Bapak olah segala rupa ti Bapak Danyo gegeden Bapak gegeden maksudna mah urang rakyat leutik supaya diperhatikeun tah kitu ulah ngampar nabuh-nabuh nu lapar-lapar nu seueuh-seueuh nya bener tuh da kahirupan teh urang teh ku sarerea nu maksudna supaya merata keadilan nah kitu kumaha carana supaya seni bisa maju lain seni nu dieureunkeunana pek barudak atasi tina kaributanana tuh aya kitu mah sarua jeung newak beurit di jero ieu mah cek kuring ngelen eueuh pi omongan barudak nu gelukna barudak nu mabokna seni dieureunkeunana da kedan teh di antarana aya bae nu kapanggih ku urang bapak polisi nyarek ka barudak teu meunang ngarilu maneh teu meunang mabok manehanana sing balak bak ngarilu jeung aya cenah daerah cenah anu kitu ayeuna nu di gunung kabeneran ngalih ka dieu ampula eta mah nya ampula kitu da deui wae da ipun geuing mah teu ti saha aing nginum mah heuk bae teu dilarang ulah teh ulah mabok cenah heuk bae asal ulah reseh cenah heuk bae asal ulah rusuh nya bener kitu tamu dilarang ku agama jeung nagara teh tina rusuhna
oknum itu tidak bapak-bapak teh goreng kabeh nya teh goreng kabeh da aya nu bener aya nu hade nah nya kitu da setiap jalma segala golongan aya we oknum teh panayagan kadang-kadang nu nabuh nu kumpul berkat ongko-ongko saririk we nayaga maka kuring nya dipikir-pikir timimiti ayeuna tukang kecrek tukang kendang teh sirik nya cenah mending tukang kendang cenanya gaji gede terek-tek menang nya ai ceuk tukang kendang ka juru kawi mending kene juru kawi cenah ngahaleuang sakitu lagu buruh mah sakitu 100.000 bener ai ceuk sinden nya mending kene pingpinang cenah buruh di bapanopi jutaan oge kain mangan sapelek-pek jeung kitu tuh ai pimpinan mah cenah tak ngajadikeun pasirikan uring mah ngarasa teh keur ngimpi ka langit teh harita sia mah rongkah we ngimpi ka langit teh naon aya ngimpi ka karek ade ngimpi ka langit mana sapaina ngimpi ieu mah da kami mah can ngarasa ngimpi ka langit mana mah tadi akui ku Gusti Nu Maha Suci aing teu diakui ku Gusti Nu Maha Suci lah aing keur ngimpi lamun kumaha ditanyakeun hasilna lain paseak ngimpi ka langit teh iraha keur jumaah anu kaliwat aduh aya naon di langit oreng teh langit teh di alaman kukuring pantes dina dongeng sok ngadengekeun jadi heueuh di pangimpian oge langit teh aya 7 lapis kadalapan apem Allah apeman goblok teh luwe nyaho 7 lapis geus we tong ngece 7 langit 7 lapis bumi 7 lapis eta dina langit anu kahiji datang kadinya teh aya jelema keur digesek-gesek da ku bodong-bodongna kuring teh pananyakeun kaget dina langit tu kahiji teh pa ieu jalma nu kumaha atuh dipieu-pieu teh kurang teh digesek-gesek da ku bodong ieu teh cenah di dunya na teh tukang rebab burung bakal pinting ayaga bakal jadi entep neraka kabeh jadi lupa-lupa lah lupa terus dina langit anu kadua aya deui kejadian teh jelema keur ditampilingan bae aduh karunya teuing eta makhluk cenah dikitu-kitu bongan cenah ieu teh di dunyana tukang kendang tuh nya hade sing eling eta teh mana teh kitu geus aya bapak maneh kitu kumaha karep teuing da edannya sia masuk implik-implikan teh dina langit anu ka-7 eta jelema aja jeluaan keur ari sinden kumaha tah aya awewe di ditu cenah kapanggih dina langit anu ka-4 dina langit anu ka-4 sinden sindena eta mah keur disiksa di dituna kumaha da datang ka dieu teh keur nyemplung bae keur diusapan bae bujurna ai kitu pun ieu cenah boolna nonton dina langit anu terakhir nu ka-7 aya lalaki duaan keur dilalahun ku bidadari bari dihariringan disaliksik ngawih bidadari nya bidadari teh ngawih bari nyaliksik lagu naon ngawih mah duaan laguna bidadari lagu naon lah geus nyaho teuing lagu na mah anu apa da lagu bidadari nyaho kumaha nyanyina cente aya jami anu kumaha cente duaan dilalahun mah bari dikawihan cenah ieu teh di dunyana teh bodor cenah meureun urang teh bakal kitu nya meureun asana mangan urang bae nu diakui teh teh hayang-hayang nu diakui nu kieu mah da jangaha teuing ngaruksak kejo cenah ieu cenah ngomong teh ka mana karep teh disiplin pisan maneh mah maneh ayeuna nu kudu disesuaikeun mah sesuai naon digawena di dieu maneh komo di lembur sorangan upamana maneh kudu disesuaikeun jeung sikon sikon naon lo udah lo balida teh nya sikon maneh sok nyebut teh balida maneh teh maneh pok deui betul sikon kata singkat beda ABRI Angkatan Bersenjata Republik Indonesia cek Sikarjo kadenge balida teh geus ngota ajeuna mah ngota kumaha ngotana angkot tunggal poe ngalut bae jalanna di hotnik tuh di hotnik ku pamarentah aing ge nyaho sia teh banyak kudu hotnik sia nya teh kudu dipake gede hulu ku maneh sasak
sakitu alusna nyaho menang negara kitu rek asup ka lembur kanan kiri jalan dipapaes ku bunga meureun pundukur atuh aing teh ilik tadi di bawah mana bunga ari mimiti imah kuring erek ka dieu kanan kiri teh bunga meureun pundukur yah wah nya aya bunga digembrong lalu hejo pengen sege ka ieu blok lalu hejo nisuk madu dah madu aya madu bukit berbeatu sakitu alusna nah sasak sakitu alusna nyaho nyaho kamari kudu sasak sakitu alusna anu ngiceng jelema nah pidorakalna sih iya ya beren mana tuh kadenge teu loba omong maneh ari teh yakeun ku aing teh atuh maneh api-api bae teh nyaho cenah aing sanggup dipanggil sumpahna ge demi Allah wing lamun nyaho tanyakeun ka Pak Abbas mun sok mamanjangkeun masalah nu kitu ulah kitu maneh nyaho urang teh di dieu teh cek maneh kudu mengenal sikon ai sikon teh sikon itu kata singkat itu beda tilam urang nyerita panjang bisa diringkas dipondokeun itu beda ABRI Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Puskesmas Pusat Kesehatan Masyarakat Cilok aci dicolok di denge itu di kos budak leutik maneh mah urang dieu mah harapaleun cilok aci dicolok ada haran teh baru disingkat ini mah sukro suuk di jero mistro amis di jero combro oncom di jero nyaho teh kudu dibejakeun kitu mah da nyaho eta kata singkat ari sikon singkatan ti naon anu pondok anu panjang dipondokeun lamun mana rek ngomong panjang bisa dipondokeun enami atuh sebelum bukti ngagerak kan teh ABRI Angkatan Bersenjata Republik Indonesia ari teh geus teh amun KB geus disebut wae KB Kulawarga Berencana terus GHBP Gerakan Hidup Baru Pancasila teh arapaheun kata singkat teh anu kitu atuh naon nyaho ai sikon singkatan ti naon naon sikon singkatan ti naon panjang dipondokeun naon ABRI Angkatan Bersenjata Republik Indonesia ai maneh edan sugan nyaho ABRI Angkatan Bersenjata Republik Indonesia lamun korsi hah korsi cokorna di sisi hah cokorna di sisi ari bedog dibabet supaya ngejedog bedog teh heeh ari jalma geuning sok make dasi dada ambe aksi mana geus adan deui lain adan heueuhan ka maneh heeh nya we atuh adan iya ai dasi teh dada ambe aksi ari tampolong tambah tumpah tempok ka kolong ari sikon singkatan ti naon saupami urang rek nyarita panjang teh biasa diringkes dipondokeun tuh ABRI bedog deui tuar sia teh ku aing ABRI teh itu nyaho kata singkat tong sok nyanyawanan maneh agul asa urang kota maneh teh ari sikon teh singkatan tina situasi jeung kondisi nah di maneh mun asa kang heueuh na kata singkat mah lain agul ku payung butut ABRI ngeus kata singkat teh ye anu panjang dipondokeun anu pondok dipanjangkeun anu pondok dipanjangkeun bisa teu beda kantor wilayah disingkat kanwil kan nyaho kantor departemen disingkat kandep kantor jutawan disingkat kanjut kanwan kayak kantor jutawan disingkat kanjut sia era ieu teh di mana dapat tuh jalmi teh nganggo kudung ibu-ibu era teh kanjut disebutan lain kanjut kudu kumaha disebutna oh kasar teh jadi lamun kanjut hayang lemes dihampelasnya yang belut na goblok lain kanjut hayang lemes dihampelas ya mah lemes na kanjut naon supaya ulah kasar teuing maksud teh kitu tah kata singkat teh beda sembako 9 bahan pokok hebat KKN polusi korupsi jeung nepotisme kerusum infom informasi dan komunikasi tah kata singkatnya nyaho terus jurdil kamari aing ke dididik teh salah teh asana teh
cek maneh jurdil teh sugan teh bujur nyuruh widil nyaho teh nyaho cek ya jurdil bujur nyuruh widil sama ari jurdil teh jujur jeung adil bener beda ABG anak baru gede terus ABK anak baru kawin iya bener terus ABC nah ABC naon batu batre sama merek juring batu batre kan ABC lin mana mau terus ABB aki-aki beki budak kawas maneh sih hayang kanu ngorak we teh aing urusan maneh lain banget mana cahayaan teh bener kamari urang keur di Ciroyom Palasah meuni jeungeuk mana kasih da aing mah tinggalin ti jampe bentot teh nah heueuh keur di Palasah mah jampe mani kadeuleung nyampe oge geuleuh aya yang mani cahayaan datang tutas buah-buah bakal pondok umur mana aing mah pondok umur nyampur maneh sudi najis teuing aing disampur ku maneh sudi aing teh mun aya wanita di ditu di mana di jero kubur boro-boro aya nu nanggap di ditu maneh mah urang teh sing inget kana siksa kubur urang teh jelema gede dosa sing bisa engke ditanya ku malaikat teh urangnya bener kan sinden anu teu beragama mah sinden engke teh di ditu ditanya ku malaikat teh man robuka da teu bisa ngajawab man robuka kembang golet itu bener sama malaikat teh sinden teh di kebukan cuger ceri acup malaikat ngetes ulah ceri Parisi akhirat bae sia teh. Nah urang masing rumah sajelema gede dosa. Mane lamun gede dosa di dunia sangsara di akhirat ka neraka. Bener. Di jero kubur poek. Kumaha lamun mane di jero kubur poek? Lah aya aing mah gampang ah cenah urang datang ka ditu cenah poek. Aing mah meuli lilin. Boro-boro meuli lilin nandang siksa ge. Panopi kalih ibu laksana kapalaena wengi ieu sakumaha anu dikedalkeun tadi ku bapak kasepuhan dia wakilna bapak Nopi nya kitu atuh teu wirehna anjeunna teh gaduh murang putra deui anu sakumaha depi kapalai ku anjeunna aduh nya kasep nya bodas nya jangkung mane asa kuring masa kuring enteng ya jadi ai kuring enteng di dia nampak budak itu teh asa ku enteng sarua bisa jeung kuring kasep beda teh cek gipa ti ibuna ti ramana nah ada ramana mah juga termos dulu gitu nah ari putra namanya bodas irung mansung Ari Allahnya babarion pisan nyiptakeun urang mang juta-juta manusia sugan aya nu sarua beungeutna anu mata kudu syukuran ka Gusti Allah Subhanahu wa taala teh kitu naon maksudna syukuran supados murang kali dipasihan rahmat salamet kitu wirehna ayeuna bapak hajat kali ibu ngundang urang teh tina syukuran syukuran ka Gusti Allah Subhanahu wa taala wirehna diparinan turunan anu sakumaha kapalai nya bar pakaulanana ulah ditagih ku wargi ditanya ku baraya dina wengi ieu teh pamaksadana kantung lulus rahayu berkah salamet nah kitu doa mah atuh icalanana sing aya kamajengan tilas karugelanana sing kagentosan anu berlipat ganda icalana naon ieu sate isaran sate nah heueuh aduh beneran mah tadi teh urang teh madang teh jeung sate nya geus tos deui teh nya heueuh beun bae da urang mah sagala oge seni kitu nya we seni mugi-mugi we tadi oge disebutkeun panopi anu kagungan maksad kieu teh sing panjang yuswana sami tak kitu terus murang kali anu disalametkeun bener jeung henteu budak tergantung menjadi kolot tergantung menjadi bapakna teh utama lamun bapana goreng lampah pasti ka anakna ge goreng lampah itu ulah dididik kana ka goreng mata ayeuna budak can kaluar anak mah kudu geus dididik bener dikiwari keneh naon maksudna ulah ngadaharan barang haram engke anu asup kana turunan urang teh ngajadikeun kulit sumsum balun teh pasti radang anu teu bener bener percanten we ka bapak hajat kali ibu hajat da bapak guru mengajar anak kasang kartu waktu jam 8 sampai jam 2 paling lila mengajar panjang anak mah iwal di
menjadi indung bapak. Itu ya. Cina anak ayeuna tuh bisa bahasa Inggris, sakolahkeun ku bapakna. Sakolahkeun. Lila bisa bahasa Inggris itu. Lila bisa bahasa Inggris. Budak cina orang Sunda aya ngomong Jawa, bikin ke orang Cirebon. Keke penjolnya ngomongnya Jawa. Bisa ngomong Jawa. Gitu. Agama anak cina rek dipahindukeun, rek da Islam pun tergantung menjadi bapak. Mau yang ada panopi kali ibuna agama Islam tangtos turunan lagi agama Islam. Benar. Benar. Islam teh anu sok nyalametkeun urang. Benar. Nya agama teh itu. Mata anak mah kumaha kolot. Sok budak ayeuna keur leutik keneh hayang teu bisa ngomong bikin ka orang utan di sini diatur. Aku mah bisa ngomong. Sok budak maneh bikin ka maung diterkom. Ya mah. Mana bela hayang ngomong teh nyingsieunan teh aing maneh mah. Anu matak teh oge kitu. Kitu tuh. Kasebutna geleh kasebut jaipong dangdut ayeuna teh nya jaipong dangdut. Sansana ayeuna para penyanyi dan sedangdosna urang mah biheulaan we nyanyi lah. Baturan mah geus eueuh nu saniki teh hampir jarang. Jaipong dangdut teh da bating para Bandung meuni. Sinden itu tepang sono biasana mah tepang sono ayun ambing. Kumaha? Anu mana pakuru. Geus kitu nya. Kapajun helasa kedap aing geus ngarti maneh terek mintaan duit satu kali. Duit kok. Ini geus pakuru anu mana pasti minta duit maneh teh. Salamun dibere tong hayang. Ngaconya bagi dua aja. Bagi dua bisa teh. Gawe jeung kuring dan Ibu Hajat bisa lagu zaman ayeuna. Ucok robok. Anu kumaha? Itu dulu udah kanyaho cenah. Anu mana aing geus kolot ya geus teh pantes. Nya kolot teh kudu mikir ka maneh teh geus kolot. Nya dina rupana. Dina rupana. Rupa naon? Kolot. Lain rupa dah heuh geus kolot maneh teh. Jigana teh. Bana juga lain jigana dah heuh geus kolot. Mana musik teh? Dan kaget coba melempar manggis gitu. Manggis ku lempar panglaku dapat. Hadirin sekalian, selamat malam dan selamat berjumpa. Saya akan nyanyikan sebuah lagu Cucok Robo. Lagu ini kami tujukan kepada bapak tuan rumah yang tersayang, juga Ibu Hajat yang tersanjung, ketinggalan Mang Duleh yang terkutuk. Hajat aing dikutuk ajen jama. Dengan sangsara bae dikutuk. Ya, sangsara da maneh buktina rupiah 2 garoreng kabeh. Urang teh sombong aingan ngontrak bae dikutuk. Aing mah ngontrak eja ranjang suku mah jejeg opat aing maneh. Tong aya nalolor mending tibra dina ranjang suku nangan 3. Aingan hutang beki maceus dikutuk. Kadang rejengan-jeung maneh dikutuk. Aingan imanana lapok dikutuk. Ajen teuing maneh da kentenan gentong oge badak cai teh jejeg saung hektik kada lain teh. Genteng da tiis cai mah. Dikutuk. Teh anu teh. Palingan rezeki teh nyangsang dikutuk. Jangan aku. Ai tadi nanya ke aing tanyakeun ka rasa era. Aya pamajikan nyebutkeun nama 2 kuring anjang tadi ka imahna asa sepi tot. Kamana pamajikan maneh cenah nuju ngabulang. Heuh, bener. Heuh, kitu cente guru rupiah maneh. Ngabulang di mana tot di Jebor. Blok teh. Di Jebor mah lain ngabulang aing ge nyahot ya teh. Dikutuk. Aing balik ayeuna ya teh. Cing balik mah. Celudeng ya teh. Yo, musik ya.
yen bengi nangis bae amar kuwati arep mau piye wong tuwa rabine perawan awane yen bengi nangis bae amar kuwati Itu harus menghitung ke waktu mi papa aja mama mengikuti perkembangan zaman. Sekarang kan zaman dangdut ya ya, nah ya zaman dangdut silain anu alok dewek nu nyanyi duet dina lagu Cucok Robo jadi tapi rumpaka urang ganti kata-kata lamun cek kuring teh ningali mobil nu alus mana teh aduh sok palain numpakan ningali motor nu beuteul aduh sok palain numpakan bisa sok urang coba heula heuh mun ningali mobil nu alus aduh sok palain numpakan mun ningali motor nu beuteul aduh sok palain numpakan sok ai lagam-lagam Sunda yang lagi dangdut sok eta puterkeun saya tipe ulah tarik tingnya ningali mobil lalu ningali motor nu beuteul ningali beca halus ningali nini keur nonggeng aduh sok pak terus atuh budaknya ngirgain beda alok dituruykeun enane kata-katana nu terakhir ningali motor nu beuteul sok aduh sok nonggeng aduh sok palain nempokeun numpakan nempokeun teh numpakan itu aing jelema sakarat sakarat teh nyai keun paneni sia teh tak kitu nyanyi mah segala macam kieu lah maaf hadirin dikarenakan lagu Cucok Robo gagal saya akan nyanyikan sebuah lagu membawakan irama keroncong dalam sebuah lagu pertanyaan mengapa kau menangis mengapa ku menangis nangis naon nak manis teh alok karek diluan sok lamun cek kuring teh mengapa ku menangis nangis ya mengapa ku menangis nangis aku selalu rindu padamu manis bila sedang menangis manis merah dona di pipimu manis bubur ayam di lamor manis terus ya nak hadirin sekalian rupanya Mang Dule sudah melamot bujur hayamnya acan aina ini cek maneh manis aina kamarin maka kandang hayamna harita mah elek nanya kenalan budak aing aku
kudu los-los ka bujur hayam. Cek bapak cenah lamun pamajikan maneh ngalahirkeun budak lalaki piaraneunana nanyakeun ke bujur hayam. Terus nyai mah isu kene oge barang borosot budak terus mereka kandang aing nanyakeun. kumaha cek mana teh? Saya teh punten ujun. Saha nyebut ujun? Ka bujur aing mah atuh. Mana ya bujur di ujun? Pada ngiring tumaros ente pada naraskeun piaraneun budak kuring palayan sae cing teh saha piaraneunana. Nya terus ditempok we teh bujur hayam teh. Yang geus nembalan. Kumaha cenah? Mulia. Yo kemana aduh hayam mulia-muliaan. Nya gitu mulia. Lain mulia-muliaan. Bujur hayam mah moal kitu. Nih, alam budak aing geus diaranan si mulia, banyak kudu dilami si embol. Hadirin, dikarenakan lagu Mengapa Kau Menangis masih membawakan irama keroncong sebuah lagu Angin Memiri. Angin memiri ku pasang. Nah, urang duet. Amun kuring A, si lain A. Oh duaan. Amun kuring O, tuluikeun ku maneh O. Kudu latihan. Entong lila. Angin memiri ku pasang. Ada apa di balik hutan? Ya. Ada dua gundul daging tak berkurang. Usuhnya angin memiri di Bogor. Tengah rese teuing lah. Ada apa di balik kolor? Dua pelor eta. Angin memiri di Garut. Oke hece bae. Ada apa di balik Cangcut? Eta ada tutut kerjaan berutnya. Oh, lu mungkin lah. Enggak mali lu emang film. Lain ku agama diharamkeun sih. Nah, mah ge jangan geus geus mending sia teh. Lawi teh cek Bapak Haji teh kudu husnul khotimah jelema mah kajenting salah mimitina bener kadituna agama geus mere kalonggaran pikeun urang tobat. Kos lain urang Islam geus mah. Itu mana di Lembur Batu nih orang Islam gak kuring. Anjay, itu aing agama katilu. Lain katilo Katolik. Heueuh. Kuwi mah kajenting terok oge kadenge. Lah jangan. Uing mah kajenteng torek oge kadenge gitu. Uing mah kajenteng. Naon? Uing mah kajenteng torek. Aing mah kaidai-kaidai. Naon tadi? Uing mah kajenteng torek oge kadenge gitu. Tadi cek aing. Uing mah kajenteng terok. Nya mana pakai lekep bongeng. Kumaha kuring ngalah teu torek. Rek dinaon? Bawa ka ditu we ka rumah sakit. Lah, nah ke rumah sakit. Minta dipariksa ka Bapak dokter. Saha situ? Minta dipariksa ka Bapak dokter. Aya ge dokter aing mah nih. Naon? Dokter, kan cek aing dokter. Lain batok ka dokter. Minta disintuk teh. Ces. Disintuk. Disuntik. Tadi cek aing. Sintuk. Oh, nana manirenyi. Naon? Manirenyi. Lain rengi. Naon? Nyeri. Ajak aing Rengi. Aduh lu ngagagna aing lamun teu pros teh. Hayang we males teh mah. Udah tadi balas komen kumanan siapa? Aduh, leh. Sok ingat ke zaman baheula nya. Kumaha? Baheula mah dadangdut teh eueuh. Oh. Paling ge tuncelang kitu nya. Laguna teh Cirebon Bebas, Kuda Sumedang. Oke, itu lagu baheula. Ayo baheula mah Kocapi, tah ngocapi na teh Pak Guru Tatang. Di Suringan tulit rajin aya teh dieu teh reog. Aya Wayang golek. Ayeuna. Baheula mah. Wah, saya angin kidul mah hilibir teh reog ngagembrung. Heeh.
harita teh mula lajona teh lamun urang mah meureun ti leuwih panas ka dieu teh lajo teh terus di Bado terus di Gunung Sari di sepasang balik lala joreog teh biasa baralik teh mareulik keuyeup sorabi abogoh jeung kabogohna teh asaroya heula mah saroya ai di jalan teh biasa singkeltis ngahakanan keuyeup pramona heula jeung kabogohna teh kapitung manya ya keuyeup kapitung keuyeup kapiting awewe nate orek jeung budak teh cenah urang nyimpang heula ka saung mangga cenah cek awewe nate cek lalaki nate neng ieu teh saung Mang Kasim sanes cenah nu Mang Kasim oh sugan teh nu Mang Kasim cenah data orek keur kieu we teh tak kagasri ku lalaki nate ku kieu teh ku awewe teh cek lalaki nate cenah eta kutil sanes cenah kutil cenah sekolah teh oh sugan teh kutil budak ai lila-lila teh da beuki isuk beuki tiris cenah kumaha urang lamun embok we di Juneng mangga ai lila-lila neng ieu cenah curug akang bade diletetkeun kana bujang cenah kitu udah cenah nu diasupkeun ge lain curug paingan tolong cenah lah ini mah kejadian aneh untuk itu ya aing 60.000 tidak dipaten masalah naon masalah naon aja mah tukang beca urang karang sambung kan ngomongna bedo teh naon bindang orang kitu ai urang ti dia urang naon ieu teh oh ganu urang usaha teh cek nu bindang urang dia teh nu itu teh aduh nya teh aing gitu kekurangan aing lain teh dan bakat cenah kitu beda bakat meureun manehana wah kitu mah sarua urang mah cenah terus kitu lah bohong sia teh nya anda dionok bohong ieu dipaskeun maneh mah aing nangis putih mah ya putih saya ge senangkan gimana gitu zaman baheula mah lagu-lagu teh dangdang gula